Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kasadayana murangkalih murid kelas 3. Kanggo ayeuna pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna halaman 45. Tah, anu C ngagunakeun basa hormat. 45 ngagunakeun basa hormat. Tingali C ngagunakeun basa hormat. Ieu di handap aya contoh kalimah ngagunakeun ragam basa. Pek baca. Nah, di bawah ini ada contoh kalimat yang menggunakan berbagai bahasa, ragam bahasa. Nah, contoh, Pak geura tuang heula. Pak geura tuang. Nah, Pak geura tuang heula. Abdi bade kapengker heula. Abdi bade kapengker heula, Bu. Nah, tinggal ayeuna pe ku hidep ilo deui kalimah ieu di handap. Tinggal A. Kuring rek indit ka sakola. B. Abdi bade mios ka Jakarta. C. Ibu guru bade angkat. Kuring rek indit mios angkat eta teh sami-sami wae berangkat, tapi penempatanana aya jang diri sorangan, aya jang kabatur. Kitu nya. Indit mios angkat. Tah, tingali kuring rek indit. Nah, ieu mah rada saalitna kasar. Kuring rek indit ka sakola. Abdi, nah rada lemes. Abdi bade mios ka Jakarta. Mios teh angkat, berangkat, mau pergi ke Jakarta, tapi penyebutannya pakai mios. Nah, kalau lobaanana kieu abdi mah bade angkat heula ka sakola, padahal mah sanes angkat tapi mios. Abdi bade mios ka sakola, abdi bade mios ka Jakarta. Nah, upami angkat mah pikeun ka batur atau pikeun untuk orang lain. Contoh kieu, ibu guru bade angkat ka sakola. Pun bapak bade angkat ka sawah. Pun bapak bade angkat ka kebon. Ujang bade angkat ka mana? Tah eta. Upami abdi bade mios ka sakola. Nah, mios upami kasorangan mah mios, upami ka batur mah angkat. Gitu. Nya, kahartos. Tah itu ragam basa. Hartina masarua. Contoh, abdi nuju neda. Pun bapa nuju tuang. Neda, tuang, dahar, mam, sami wae. Hartina mah makan, tapi penempatanana nu beda. Tah ayeuna sok tinggal ku hidep di handap. Pe ku hidep larapkeun ragam hormat ieu di handap kana kalimah nu merenah. Silakan kalian bikin kalimat gitunya, ngadamel kalimat dengan ragam bahasa hormat. Nah, contoh di dia, suku sama dengan sampean. Suku teh sampean. Suku teh sinonimna persamaan kata teh sampean. Awak, badan, salira. Gitu. Deket, caket. Eleh, kawon. Ngora, anom. Tulus, cios. Bae, sawios. Indit, angkat. Injem, nambut. Burit, sonten. Nah, ayeuna mah ngadamel kalimat tina suku jeung sampean, tina kalimat anu ieu.
ti hiji dugi ka 10. Contoh suku sampean, kuring nyeri suku kamari main bola. Pun bapak mah sampeana nuju teu damang gitu. Atanapi kieu sampean pun bapak mah nuju di cabutan atau di keuretan kukuna gitu. Sampean abdi kamari bareuh najong batu uih di sakola atanapi uih main bola. Awak kuring mah kamari mangulan beas meni nyeri awak teh. Pun bapak mah nuju teu enak salirana. Atanapi kieu kuring mah awakna pendek, pun bapak mah salirana jangkung. Nah gitu. Sok ngadamel kalimat contoh gitu. Deukeut imah kuring mah deukeut balong gitu. Bumi na bapak guru mah caket supermarket. Nah gitu contoh. Sok didamel nya ku anjeun ku hideup ngadamel ragam basa hormat tina suku sampean awak salira ti nomor hiji dugi ka nomor 10. Soknya diajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.